Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun aman nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngargepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, enyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Diajar Ngaraos Cekap. Dumasar serat Filipi pasal 4 ayat 10 dugi ka ayat 20. Sarengna janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-11 anu unggelna kieu. Tapi nyebutkeun kieu oge lain kusabab simkuring ngarasa dilalaworakeun nepi ka hirup teu cukup. Geus biasa simkuring mah hirup ku saaya-aya geus diajar. Para mitra, panulis Mark Twain kantos nyarios kieu, ngabanding-bandingkeun teh awal ti pareumna kabingahan. Kabiasaan ngabanding-bandingkeun diri sareng ngaraos teu puas kana naon-naon anu dipimili ku urang, geuning tos janten budaya di masyarakat urang. Sikap sapertos kitu teh ngajurung seueur jalmi ngalampahkeun tindakan anu ngarengpak hukum sareng pasalia sareng dawuhan Gusti. Tah ieu teh bahayana nalika urang teu mampu ngadalikeun diri tina kahoyong. Para mitra, mangga urang diajar tina sikap hirup Rasul Paulus anu dina sagala kaayaan diajar ngaraos cekap sareng salawasna ngucap syukur. Rasul Paulus tos genteng kadek legok tapak tos ngaraoskeun paip peuheurna kahirupan. Rasul Paulus sadar tur uninga pisan yen dina sagala kaayaan nu kumaha wae, boh dina kaayaan libak-libuk makmur, boh nuju kekerehet, nu pangpentingna teh nyekapkeun diri dina sagala hal. Diajar ngaraos cekap atanapi cukup, mihartos salawasna misukur sareng teu malidkeun diri dikawasa ku kahoyong. Kumargi kitu Rasul Paulus tetep ngaraoskeun nikmatna kahirupan sareng misukur ka Gusti. Anjeunna percanten yen Gusti baris maparin sareng nyumponan naon-naon anu diperyogikeun kangge kahirupanana. Para mitra, urang oge kedah diajar ngaraos cekap dina hirup urang. Da kahoyong mah taya wates wangeuna, lir gunung tanpa tutugan sagara tanpa tepi, teu aya seepna sapanjang urang hirup keneh. Tapi rasa syukur matak urang tiasa ngaraoskeun nikmatna satiap berkah Gusti kalayan rasa bingah tur bagja. Tanpa maksad nyapirakeun sikap optimis kangge ngahontal sahiji pangjugjugan atanapi pakarepan. Sikap diajar nyekapkeun diri atanapi ngaraos cukup eta ngamampukeun urang misukur ku satiap berkah anu ku Gusti tos dipaparin di sapanjang kahirupan urang. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan di lembet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngalarapkeun pangandika Gusti, diajar ngaraos cekap sareng salawasna misukur ngucap syukur ka Gusti dina ngaraoskeun nikmatna kahirupan ieu. Nyuhunkeun Roh Suci teu oleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti. Nami Gusti mugi teras dimuliakeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula.